duit ini boga duit yang udud itu. Naonnya ngejual-jual naonnya Rongsok. Ya usah nu ngajual rongsok. Rongsok. Ayo si Ucup duitin ya mah. Rongsok. Cup Rongsok. Cup kemana-mana Urang keur ngide rongsok. aing boga rongsok erek dibeli kemana Bener. asli nawing mah boga aing di mah Loba tuh. ya aya meureun lah meureun malas kiloan mah Wah, loba tuh ya tuh. kan ieu teh rusuh ieu teh ngerek ka kawali. Aduh ngan aing teh rusuh ieu teh rek ka kawali ditungguan ku pamajikan urang erek ditempo barangna Rongsok nanaon wae teh mah. rongsok nama segala aya besi aya tembaga aya plastik kan urang teh rusuh ieu teh rek ka kawali kan teu pamajikan karunya euy pamajikan geus nungguan wae ieu teh kumaha nya geus kieu we atuh urang da indit ka kawali rusuh aing nyemel we lah duit 100 lah Bener eta aya rongsokna. bener tinggal bawa we kop we eta mah sagala nu aya di tukang bawa we ke kumaneh minjem lah duit 100 da urang rusuh jigoeng ke bawa rongsok nama tukangan saung lain di imah di saung aya di saung urang geuningan apa we bawa ka ditunya urang rusuh heula nganter heula pamajikan nya gue nya lumayan ban cepecek aing geunan gampang aing ngadalan jalma mah komo si Ucup ngelobari ditipu nagenan Nyebut nama rongsokna teh dipipir. Ieu sieun mah eta teh. Nu mana rongsokna itu euy? Aing da eueuh rongsokna ge. Cenah dipipir. Aing geus katipu di wae. Mada, aing ieu mah nyaing keur motor aja. Mana nya? Mada. anjing si Ucup datang ka dieu Duit aing. Anjay.